Masing-masing wilayah Jawa Barat masing-masing perwakilanna aya dina tempat anu mulia teh aya sanes urang sejak nomor kahiji ta'zim ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana urang syukur ku ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana memang urang sadayana diciptakeun ku sababihna ayana Kangjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala laulaka lama Tulak. tidak mau Allah 7 lapis langit bumi beserta isi-isina lamun teu Allah bade ngadamel Kangjeng Rasul. Jadi ku aya Kangjeng Rasul aya urang mangkana ieu Kangjeng Rasul jadikan al-wasithatu pelantaraan anu agung. Ku ayana Kangjeng Rasul urang aya mun teu aya Kangjeng Rasul urang aya moal. Wah. Rasa makanya ya kurang selalu membacakan sholawat di masing wilayah ke masing wilayah, di masjid ke masjid, di kampung ke kampung. Teu aya sanes kurang sejata qarup Allah Subhanahu Amin. wa taala. Berdawan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allah sareng para malaikatna Allah membacakan sholawat ke Kangjeng Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu hai jami'u beriman. Geurang ngaos sholawat ke Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Akan kita imtithalan li amrika. Urang ngaos sholawat karena arah